Tutorial nyen cilok anu babari anu gampang. Cus urang nyen cilok besti. Dikersakeun lamun rek konten teh sok poho. Kalagesder barang gawe ari pek teh poho HP teh dihurungkeun. Jadi we teu ka video tariguna bawang daunna nu kararituna bumbu-bumbuna. Bae urang jelaskeun we ayeuna nya besti ieu teh tariguna teh tadi teh 1,5 kilo, bawang daun sesuka hati, bumbu-bumbuna mah sesuka hati we besti. Tah lamun geus nyampur aduk-aduk sing rata, karek tambahan ku cai ngagolak. Takarana sakumaha cenah ce besti. Takarana teh lamun tarigu setengah aci setengah cai na teh 6 gelas. Tah urang mah pan ieu teh totalna teh si tarigu jeung aci teh 3 kilo, da tarigu 1,5 kilo, aci 1,5 kilo. Berarti caina 18 gelas. Gelasna nu kumaha cenah besti? Eta geuning gelas biasa nu paranti cai kopi geuningan gelas blimbing biasana mah disebutna teh. Tah nu tadi si tarigu geus dicaian nya diaduk-aduk sing rata, eta mah rek diadonan keur panas keneh mangga, geus rek rada haneut-haneut kuku mangga. Asal ulah nepikeun ka tiis teuing we sok hese kalis besti. Anu ngeunaheun ngadonanna mah pas haneut-haneut kuku entong panas teuing, panas mah heueuh sok anjetot kitu kana leungeun teh. Gula gale sing nepikeun ka kalis tuh siga kieu besti tinggal ngeunaheun si adonanna teh henteu cara repel. Ari isina make naon cenah besti? Ieu isina teh make jando sapi atawa gajih sapi. Jando jeung gajih teh beda besti. Jando batara liur lamun dipasak teh, lamun gajih masuk jadi minyak. Ieu si jandona meunang ngulub ku abi teh besti, disiksikan heula terus dikulub. Terus ditiriskeun terus dibumbuan anu suka hati we make peci nu kararitu lah kaldu bubuk. Tah geus kitu urang disimpan dina kulkas heula sakedeung jadi rada beku babari ngasup-ngasupkeunana teh besti. Lamun haneut-haneut keneh mah si jandonana diasupkeun kana cilok teh sok goreng hese. Caritana mah geus ararasak we tu tingali besti kot loba kieu 2 nyiru. Ngulubna ge nepikeun ka sababaraha kali tu ieu teh tingali si wajana ge sabaraha kali make tu aya geus 3 kali ngulub meureunana. Tah kitu we pokona mah besti tutorial nyen cilok anu henteu dipasak heula tariguna tapi dileom. Oh hiji deui besti omat lamun erek make gajih ulah dikulub heula si gajihna teh da gajih mah bakal liur jadi minyak.